Saur Bapak Gubernur Jawa Barat, Kepala Desa anu sok masihan we artos cenah ampau ka oknum-oknum WT atau nepi wartawan anu sok sumping we ka desa silaturahmi. Tah eta teh saur Bapak Gubernur mah kalebot teh cenah korupsi. Naon margina artos anu dipasikeun teh sanes artos pribadi. Tah artos pribadi mah ayeuna honor kepala desa 3 juta nya per bulan. Meureun CF nya, soalna kan sararupina teh sering pisan. Pasti nyanak tina dana desa atau nepi dana-dana anu sanesna. Tah 2002 genep stop lah para kepala desanya. Ari urangna leres-leres mah ngajalankeun tugas sesuai sareng peruntukanana dana desa, bantuan provinsi, sareng dana-dana anu sanesna dianggo kanggo pembangunan, transparansi ka masyarakat, teu kenging sieun-sieun. Da urang mah gaduh masyarakat, gaduh lembaga di desa sapertos Karang Taruna. Ta eta janten tamengnya, teu kenging sieun-sieun lah pada intina mah yuk urang sasarengan. Semua warga sa Jawa Barat anu ngagaduhan kepala desa, urang dukung, urang benteng ku warga masyarakatna nyalira. Supados teu seueuting anggaran anu kaluar anu teu pararuguh. Mending keneh Bapak Kepala Desanya artos anu dipasikeun ka oknum-oknum teh mending dipasikeun ka warga-warga anu teu mampu anu saran kabagian program bantosan sapertos PKH BPNT. Da yakin seueur keneh warga sa Jawa Baratnya anu teu acan nampi bantosan tapi eta jalmi teh aduh leres-leres bantoseun. Naon margina data anu amuradul. Itulah wargi-wargi sadayana. Mudah-mudahan pada paham urang sebagai warga masyarakat di zaman digital ayeuna urang kedah melek supados urang teu katinggalan informasi.